wal qatilu jeung kasabrijina ya 5 wal qatilu jeung kalimana anu teu nampi warisan teh anu maehan nya anu teu nampi warisan teh anu maehan tah aya katerangan la yarisu miman qatalahu sawaun kana qatalahu madmunan amla anu hartosa layarisu henteu nampi warisan sahamiman jama qatalahu anu maehan ieu jama kaman gitu saun kana eta pada uga nah kabuktian naon qatluhu maehanana man eta madmuman katempuhan amla atawa jadi jama alhamdulillah jama anu maehan gitu ti jama anu dipaehan alhamdulillah jalma anu maehan ti jalma anu dipaehanana ta eta anu maehan teh henteu hak nampi waris gitu lamun anu dipaehanana teh jami anu aya hubungan warisan jeung anu maehan contoh kumaha aya lalaki ngaranna Jaed boga pamajikan namina Hindun tina rumah tangga Jaed jeung Hindun teh ngalahirkeun putra misalkan gaduh 2 pamege tungkul nu hiji ngaranna teh Serepet gitu si Serepet anu hiji deui ngaranna si Suruput gitu Serepet jeung Suruput gitu. Sakola ge kitu lamun di absen teh Serepet aya hadir Suruput aya cenah gitu bahkan hayang hiji deui deuk diaranan si Muncrut gitu ngan teu boga gede-gede ta si Serepet jeung Suruput eta nya caritana umurna 30 tahun bapana Bunghar Ki Jaed teh itunya pengusaha lah Bunghar ngan pedit wah kabudak teh mere dahar ge sapoe sakali bae segon loba beas loba duit loba tuluy eta nyieun peti jang wadah sangu bobokot teh diasup kana peti dikunci digantung di luhur wah budakna gitu keuheuh teh si Serepet mah nya wah ku aing podaran boga bapa kieu patut nyokot bedog Serepet teh langsung teh ku si Serepet teh bapana teh di kadek modar sia kan itu maot teh ngomong tak kasih Suruput bapak ya paeh ku aing di kadek heulah tuman bapak kitu ku aing geutina urang Suruput cenah disuruput langsung aduh kuduanana ya nah si Suruput teh teu ngilu maehan teu nu maehanna si Serepet teh maot teh caritana diurus lah pamajikanana si Jaed teh Hindun wah curi tah si Jaed anu dipaehan ku si Serepet ningakeun harta warisan loba ningakeun pamajikan hiji Hindun ningakeun budak lalaki 2 hiji si Serepet nu maehan kadua si Suruput tah nah di dia katerangan wal qatilu teu hak nampi waris anu maehan ti jalma anu dipaehanana tah si Serepet mah ku sabab maehan bapa Ki Jaed teh tamangka si Serepet mah haram hukumna dibere warisan tinu jadi bapakna
teu meunang. Naon tanu ngahalanganana pagawean gorengna si serepet. Kanu jadi bapak naon maehan. Geus eta mah kahalangan dunya akhirat. Di dunyana kahalangan babaris, di akhiratna moal diaku anak. Waripu eta si serepet mah di akhirat mah. Sedengkeun najan sasoleh-solehna budak keukeuh we hayang papanggih jeung kolot. Komode atuh mode si serepet. Bapana ge diserepet ku bedog bae kitu nya. Neneangan teh hayang disalametkeun ku bapa. Gitu. Moal teh da manehna mutuskeun hubungan nasab ku maehan nu jadi bapa. Maka di alam dunya ge si serepet mah teu narima warisan ku sabab maehan. Tuh kade maehan kolot nya. Atawa indungna nu dipaehan teh ya mah ku si suruput bisa dipaehanana nya. Ku si suruput tah. Caritana si serepet teu maehan sasaha ieu si suruput. Wah, si suruput boga indung. Urang teh kudu nog isu keneh teh, nog, tempe, tahu, duit 5.000. Gitu, ieu mah eueuh nog, eueuh nanaon. Wah, gua indung kieu paing ke lamun dihausun trungkeun sia. Kana langseng geura. Ame dikulub makaning asup awak sagede kieu makana langsung paing turuban geura. Wah nya. Sunturkeun ngagolak turuban wah abrak-abrak paeh. Dibuka teh kari tulangnya dagingna kakulub teh. Hinun teh ku si suruput. Si suruput ieu caina cenah mun dibeureum ieu. Siga cai orson paing diinum. Suruput disuruput gitu. Tah hinun teh ninggalkeun harta banda. Ninggalkeun salaki, kijae ninggalkeun anak. Serepet jeung suruput. Tah si suruput mah teu hak narima warisan. Dihinun, naon sawa gosawi hinunna dipaehan ku si suruput. Tah pagawean maehan eta nu ngajadikeun halang warisan. Haram dibere warisanna si suruput mah. Naja suruput ngamuk na aing teu dibere warisan. Sawa sia mah geus mutuskeun waris ku maehan. Tuh kada maehan mah. Teu ieu nya. Naon namanya teh dihampura warisan teh dibere. Kumaehan mah nya kakolot naja 1.000 ke ge ulas teh ka maya. Podaran ku aing sepencit. Entong 17 ya ku aing. Entong. Ke ge. Urang teh putus di dunya. Warisannya haram dipasian komo di akhirat. Oh, di akhirat teh diteangan bapak teh, utad mamah teh diteangan. Tuh cara urang neangan nalika hayang dahar sangu. Mana inung aing nya naon yang dahar atuh ka dapur oh kejo teh neuleun ya biasa unog di mana nya tuh neangan kolot aya pangabutuh tuh da teu bisa sorangan komo di akhirat dah kaning sorangan hudang ti alam kubur teh pahmi koreja mana ieu mana poek aduh. Oh, torojo ieu kuring. Saya tak orai. Namana orai bongan namana mah. Boga buah tara barang bere. Weh. Pan kurang dibagi pelokna. Oh. Salah. Curi tuh. Matak batur mah nguburkeun teh makam kulawarga di dinya indung bapak nya adi lancek ngariung gitu. Jadi koreja teh indungna geus maot bapana maot. Aya dulurna maot koreja teh. Oh itu bapak. Itu sia dinuturkeun aing teh. Oh maot tapi ge. Bapak ge jeung kolot. Tah lamun di dunyana bener mah saroleh. Ngarangoos itu nya jeung kolot teh bener lah. Wah, kieu ku aing bapak aing pencit geraknya, indung aing ku aing hayang mencit. Teu kitu bener ka kolot. Tah, kete ka dieu janggas ya. Cili salametkeun ya. Tapi lamun di dunyana kitu mah maknya indung bapak aing ditalian asupkeun kana sumur gitu wah. Geus di akhirat teh kitu. Cik indungna embung aing sieun ka datang geus eta mah. Kan di kuburan.
Itu. Nah, jojo hariung gitu. Batak batura nguburkeun teh sok diriungkeun. Di dinya ngariung cara di bumi we jadi bunga di bumi mah nya ngarariung. Aya kabingung kasusah teh pan aya anu tiasa ditaros. Itu. Tulis sok aya nu dicakekeun ka Jami Soleh we ka wali kuburan teh. Nah sababna sabab lamun urang loba dosa di kuburan deuk disiksa pahmi cik malaikat gitu tabrok eta tah centung geus sirahna teh bibirna kaput ahlinya tara mere buah tapi dikuburkeun deket wali malaikat teh isina aduh sin ceurik sin ngamuk jawa nyeri disiksa kayak kupingeun ku wali kumaha sia da wali mah sok nyaahan lalaunan atuh kaput oh kumaha lalaunan nyerieun atuh maat naon dikeleket teh ke nyiksana atuh teh ke kumaha iki gitu kayak ku wali beneran aduh batuna we geus ulah cuma ikat teh dayang nunggu lah tuh pedit buah gitu atuh ke kade ku wali kumaha atuh kumane bibirna pongpet kok ulah cenah bersuara geus ake tina boolna oh kumaha peletuk keke atuh boolna selalu di kumane dicocokkan geus teh bool dicocokkan da loba liangna teh kumaha tina irung oke irung na pengek atuh ge kumaha plong-plong tina ceuli sia aduh bararing geus tuna kadengeun ku wali tuh batak hayang dareukeut wali teh kitu ngan lalicik di dunia na loba dosa teu nurut ka wali ari pelawah maot dideukeutkeun ka wali cek wali teh sia malicik teu ngan isineun malaikat teh itu matak nu sanesa kuburan teh sok dicaketkeun ka wali ka ulama ka Jami Soleh matak lamun di lingkungan kuburan aya anu soleh dikuburkeun atoh nu ngarti mah atawa aya kolot boga budak tukang magahan budakna teh loba santrina pasti ieu mah unggal minggu bakal dijarahan unggal taun bakal dihawalkeun aya nu ngaraji Quran aing mah teu kitu tak ka kolot aing atoh sauk kolot aingnya di dieu mungkinna bakal ka reuah-reuah ka bungah-bungah ku ayana nu dimakamkeun kolot ieu anu boga budakna santri wungkul atoh sok bau teh teuing nuhun sia dikubur dieu nu ngarti mah kitu sateueur nu ngarti anu teu ngarti mah nabi dia dikuburkeun rada jauh ieu mah jang ieu cenah kitu jang ieu saya teh jang selingkuhan aing bisi paeh di dieu bae di dunya teh dikawin di akhirat teh dina neraka bareng jeung aing duaan woi gitu gelo ada tah iya anu maehan kade teu hak nampi warisan ti anu dipayahanana lamun nu dipayahan indung teu hak nampi warisan ti indung anu dipayahanana bapana teu hak narima warisan ti bapana kadenya wal murtadu jeung jalma murtad wal murtadu jeung kagenep nanya jalma murtad tah satuluyna anu teu hak nampi warisan teh jami murtad nyata anu ngalih agama dina Islam kana Kristen Katolik Hindu Buddha Konghucu